payung simpuling nadagimar siya puntan wah bilih janggal basana marahutun tanamanang para sa derek sadaya atanapi kirang pantal rehna simpuling sanek ahlina kasukat na suda ya masa kadar maksakun etang-etang kawul medalkeun katinang ati kana kagungan salamatan atanapi anu disalametkeun salajengna simpuling medalkeun dia sawer sanes tujaranan adi bungtung halapu ngaraos luhur jeung sanes mau paemutan simpuling manawi aya bahan katampi usina tiasa kapeti kanggo anu bade ngelintang ansrub kana kancang laki rabi mugi-mugi diantawisna tiasa dijantenkeun bahan kanggo ngarijik diri naluntik hirup dina salbeting rumah tangga etang-etang obor atanapi jalan kanggo nempuh hirup tumbuh sabilulman sarendeu taiber sabobot sapihanean sareng para wargi sadayana mangga ayeuna urang manjatkeun doa ka Gusti anu Maha Suci mugi-mugi para ibu para bapak rawu para kanca sadayana kenging taufik hidayah nyung sinoreng diri maupun kapribadian kana jalan anu sampurna pigeusana nyelametkeun diri dunya rawu akhirat.
Pahala
Mung sakit bayan kahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.